COVID-19 nimbulkeun kadar nu teu beunang disinglar. Wilujeng nyakseni. Dicaritakeun di hiji lembur, aya hiji keluarga anu kaayaan ekonomina kasebut kurang. Bapandangan saukur tukang bubulu eta ge kami aya anu miwara. Makna ngan saukur ieu. Sabab kaayaan ekonomi keluarga anu kurang ngajadikeun Solihin mikir dua kali. Mak, aya duit mak. Solihin teh aya ngopi mak. Ujang, hari emak gado artos di mana? Lah atuh mak, banyak 5.000 wae mah teu aya. Lain mah teh bunga ngerepein ka anjeun, tapi wayahna da ayeuna mah bapak teh susah usahana. Oh, nya atuh hampura abinya mak. Ari kahayang mah cik atuh ari anjeun teh neangan gawe. Nya atuh mah insyaallah. Kek, ai bapak ka mana mak? Itu di tukang keur menarkeun keran, aya naon kitu Jang? Solihin teh dek ngobrol mak jeung emas sareng bapak. Oh, juga tuh teh si bapakna teh di tukang. Mohon mak mangga. Pak. Bapak. Pak, aya naon Sujang? Nya heuh kela, sedang dianggeus. Aduh. Aya naon atuh mah? Mesin rusak. Lain itu si Ujang, rek aya priyogi cenah. Aduh, ai si Solihin. Aya naon atuh Solih? Solih teh. Wangi teh ngimpi, Pak. Ngimpina teh jadi jelema beunghar. Tuluy. Lah. Tepirang ngimpi atuh mani kudu dicaritakeun. Ih, ke heula pake heula teh acan. Jadi kieu. Ngimpina teh kan jadi jelema beunghar. Ayeuna teh kan Solihin tos ageng, Pak. Jeung waktuna teh Solihin teh dah mikir kapan janten Solihin teh hoyong damel, Pak. Yo, Solihin. Pan ai jadi jalma beunghar teh teu gampang. Nya, lih dangukeun bapak, ucapan teh bener eta teh. Terus sangkan mimpi eta jadi kabeneran, Soli ayeuna rek kumaha? Abi teh hoyong ngarantau mah ka kota. Hoyong nama ka Jakarta ieu teh mah. Nya sok atuh Solihin. Kahade di ditu namanya ulah caliwara sing tarapi pokok namanya Jang. Oh. Jeung deui ulah gawe jeung jaman teu bener pokok namanya eta ti bapa mah. Mohon. Kahade di dituna nya Jang. Enggak. Kahade penggaul jeung aneh-aneh pokona mah. Tak kiraha atuh mangkat nanjeun teh. Insyaallah nama palinten enjing mah mangkatna teh. Kitu. Nyamun atunya, kahade juga tuh biar siap-siap. Mun atuh videoana nya mak. Hareudang euy. Kabar terkini, wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, kepada masyarakat untuk menaati peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti memakai masker, selalu mencuci tangan,
menjaga jarak, jauhi kerumunan, di rumah saja. Dan yang terakhir, bagi yang sedang di luar kota, khususnya di zona merah, jangan pulang kampung dulu, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekian kabar terkini. Bapak, eta virus teh manis sararian kitu. Mate asa hariwang kabudak. Kumaha atuh? Wah, tenang we atuh mah. Si Solihin mah moal naon ieu? Lain kitu. Sieun sote si Solih teh teh nurutkeun anjuran pamarentah. Kumaha atuh? Moal mah. Bapak mah percaya ka si Solih. Pasti nurutkeun pamarentah. Si Solih mah beda atuh, Pak. Tinggal we atuh di imana kumaha wae si Solih. Geus atuh mah maeknya seungeulanya. Nya heug atuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ujang. Pak. Kumaha di lembur teh? Damang. Alhamdulillah bager. Ai Solih kumaha di dinya damang. Alhamdulillah Pak. Kan kaayaan ayeuna menuju susah. Pagawean ge diliburkeun pedah aya kabar COVID-19 teh apaan Pak? Dedeuh teuing. Uhun Pak. Enak Solih asa hayang mulang Pak. Da karesel di kota oge, gawe kalah kalibur. Kaayaan beki palalawur kapan? Wayahna Jang, ulah waka mulangnya. Sok turutkeun heula eta naon ucap pamarentah. Tong waka mulang soknya. Nya atuh Pak. Ai emak ka mana Pak? Tadi teh si mah teh kapipir. Sigana mah keur nyeuseum meureun ka leuwih. Kek, naha ka leuwih Pak? Sigana mah cai nu di imah teh saat Jang. Nya atuh. Titip salam we ka emaknya Pak. Si sarehatwen anu di lemburna. Nah, nya Jang siap. Sok ujang oge di dinya sing sarehatnya ka hade pokona mah nya. Selanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hayang modal aduh. Solihin kekeh hayang balik anjeunna buru-buru meresan barang. Isukna Solihin mangkat ka terminal bus langsung mulang ka lemburna. Sadatang di lembur, Solihin panggih jeung babaturana. Babaturan nyarekan Solihin pedah mulang ka lemburna. Kumaha atuh? Batur gara we urang hanteu. Teu nya si Solih ngeuna di kota. Arurang teu diajak we di dieu teh. dah hirup mah euy. Udah dicukuri kan teh. Enggak ini Solih. Solih, ning mana di lembur? Lain keur digawe di kota. Lah, pan di kota na oge. Kalah karesel ieu. Jaba pagawean diliburkeun kapan? Ke. Libur sote pedah aya corona. Ari mana geus ka puskesmas acan. Puskesmas naon atuh? Puskesmas teh blok Tah eta. eta mah bisa. Eta si eta geuning maskerna teh dipake. Lah, uing mah. Di kota na kita kemana-mana kapan? Jaba sehat ieu pan ieu ketempo. Ya, lih lain ku sehat-sehat nanya. Aya nu ngaranna virus corona teh, apa nanti ka ciri? Heeh, lih buah-buah maneh teh beunang ku virus combrona. Eta deuleu. Corona, ganteng corona. Lah, makanya mah kalau mau pusing orang, geus we atuh menita percayaan pisan ke orang teh. Tenang we, da sehat ieu urang mah geus urang maek balik we kitu malah. Kalau mau pusing, karena virus ongke kok pakai rese. Ih, shit eta mah di bacaan teh. Iya, eta deuleu ye. Di bejaan ya, di bejaan, sanes di bacaan. Kita satu lah. Iya mah. Kumaha wae ya? Boy, ayo Bang Ulin ah. Ih, ari kamu urin ka mana atuh? Pan aya mah keur usum virus corona ganteng. Dah heueuh si eta mah aya ngomong teh padu ceplos wae. Iya ya, budak dua anu ketinggalan di informasi terkini teh.
Emang aya informasi naon gitu? Ji, pan ayeuna bagus new normal jadi wisata teh geus dibaruka. Oh, heeh. Hayu atuh ulin ka wisata nu aya di Ciamis. Heula aya. Wisata nu di Ciamis teh pan lobanya. Ayeuna urang eka mana heula kira-kira ya? Terus luangkan nu deket wae heula. Pastana gede sabar urang diajak sajarana lamun teu urang kusa deui. Mun teh ayeuna kira deui. Heuh, atuh hayu Heeh, gaskeun hayu lah, hayu. Tambah keselnya. Alhamdulillah. Dogi oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sakit. Pak, Solihin. Nah, maneh aduh mulang Solihin. Apa cek pemerintah oge olah ka Bali. Ngurus tunjung budak teh teh tenang we atuh Pak. Kolima, dapat di kota teh ka mana-mana ieu. Sehat iya tuh katinggalin lagi. Jadi santai we Pak. Lain ku sehat-sehatna Solihin. Ye dengikeun. Nya ente mah sehat kene, ngorak kene. Jaba ente geus di kota ieu teh aduh parah. Pan ayeuna di lembur mah tugas karolot. Mikir teh nepi ka dinya maneh. Ya Pak. Tapi kan soalnya teh tos pamang aya di dieu, aya di lembur, di bumi. Terus kada kumaha tuh Bapak mikir. Geus wayahna ulah waka asup ka imah maneh. Tapi Pak, Ulah waka. terus abi kedah monok di mana pamikir Pak? Geus ayeuna mah coang laporan heula ka RT. Ke kudu kumaha-kumahana mah diuruskeun kudu apal di ditu. Lah, ribet segala upah segitu mun Bapak teu narima di ka abi mah. Abi ini tuh video. Soleh, danggukeun atuh bapak heula. Ih, Geus mah antep mah geus. Gusti teh. Aduh, kita maniak, Sampai ke tuh? Sampai ke tuh? Aduh aing mah belaan. Cep, Cep, orang balik banyak, orang balik kena Cep. Cuk. Anas bade uy. Dia teh geus balik pan Cep. Tapi pan si Bapak ulah ka bumi karena abis di kota. Ya pantes atuh ulah heuna mah. Apa cek pemerintah oge ulah ka Bali ka lembur. Lah, maneh masarwana jeung Bapak. Si Amah lebih jangan sok kitu. 2 minggu ka hadapna Acep ninggal emas sareng bapana agolek di tengah bumi. Si bapak kemana? Pak, secara dia Pak. 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 Mak. Mak. Tolong. Bawa. Halo Cep, naon? Dia si bapak sareng si emak. Si Bapak jeung si emak aku naon? Si Pugu atuh nyariosna Cep. Si bapak sareng si emak. Tangtungkeun. Hah? Innalillahi. Nu bener Cep, ulah ngabohong. Mata resep. Bener ngan masalah nu teu ngabohong. Emangna kunaon gitu? Dokter mah virus corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Solihin. Bapak, Kadar tebenang di singlar. ya. Hawa nafsu ialah ibu semua berhala. Berhala benda ialah ular. Berhala jiwa adalah ular naga. Menghancurkan berhala itu mudah. Namun menganggap mudah mengalahkan hawa nafsu adalah tolol.